nyucikeun diri tina perbuatan anu pikiran tina agama. Insyaallah kurang doakeun mugi-mugi sing panjang jodohna, sing panjang umurna, loba anakna, loba rezekina, berkah salamet sadaya kulawargina. Amin amin ya rabbal alamin. Arjuna membawa sebuah panah memanah sang putri Ayu. Semoga Asep, Ela, Sakinah, Mawaddah, Warahmah selamat menempuh hidup baru. Akhirul kalam kirang langkung anu teu dihapunten. Wallahu fiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.